Dina tahun 82 sabuhan orang Sunda yang kalung Sumatera maranehna ninggalkeun lembur musang pore kulahan tatanen sawah robah jadi pabrik pakebonan ngajang-geleng jadi perumahan. Baiklah di mana-mana paceklik di mana-mana tanah angar taya gesan kepelakan. Program transmigrasi jama-jama untuk buku pacapakan keudang deui harapanana ngapalada hirup anyar najan kudu ninggalkeun lembur najan kudu ninggalkeun lembur karuhun. Dina bulan Mut bangsa purnama maranehna intip ngambah sagara ngangkeung opat poeuna ti Palabuhan Merak ka Palabuhan Dumai Dumai ria
Dindingna bubang-bubang hadat memakai seng bantena kenapa? Tukangan imah seincak-incak ukur uring ngejejeng. Jeung catang mubalak. Dina poe kadua maranehna mimiti ngagarapan. Senang cerita wayahna kudu dibuat heula gege bakal ka arah silna ye urang teh boga lahan sabaraha hektar tuluy ge bakal dibagi kebun sawit 2 hektar kudu sabar bunga saya milu ari urang lahan di mana uang acan di dieu mah adieu salila setahun dahareun dijamin ku pemerintah unggal bulan urang bakal dibagi beas 17 kilo mun boga pamajikan ditambahan deui 10 kilo mun boga anak ditambahan deui 7 kilo lihat di beas aya deui minyak goreng minyak tanah gula kacang hijau uyah jeung lauk asin ngerapan ngeunasut teh mun diasakan hoream kudu ngabaheungan beas mah da sia ieu mah yang engke wae nah atuh teu balasa teu jadi jama beunghar ada balasa mah yang menang hayang atuh meningkan dari kudu leuweung sorangan makan kudu nandeunkeun nyawa dikenal mau mah ae montong sobrah nyarita teh abong teh teu dibongkus lain mah salah dari abah ujung-ujung tipe polos gitu biar si lain itu talent naon talent teh biar kudewe kaya pisang si lain itu talent lalu masak lain biar buat dia anu basah kene buat ngembur lain biar untuk buat mau geus lah geus sobrang SPS lain mah nonton ibu terang satu di dia mah masih ingat iya kan sama dia angkat ini tuh tengok tukang belum gak cek impian dari penting tadi katanya malas payah satu ganas jadi lembur dari tempat transmigrasi barang di kamar mah yang kayak pantramas cing mah mari lagi di dia mah alai mau tapi hari mah kowe terus satu video yang ngerti aku berbahasa Sunda geus heula Bang hampura sudah kita mah mangga bakal aja gede yang bajukut awas kali deui geus atuh sarua apa kumaha tolong kumaha wae teh naon deui sok aya berapa deui lah nah ieu mah teu lembur teu pengembangan pasnya wae teh keheula gaman sapa penting si SD teh aya balik deui ka lembur kita balik ke sorangan ada bungeun tadi aku melo nggak ada bangsa nasi
sabar, sih. Pikir gini, di lembur ge urang kapan ukur nanti maot kalaparan. Sawah beak di bulldozer, pagawean teboga, mending keneh di dieu. Tanah lega, pepelakan karicep, asal naik mentak. Urang neukeun grasi, mun kayak mah kekeparan. Kan udah lama, urang ngomong deui asa sih teh. Ngarah jangan. Malah geus aku digawe teh. Ari ngawakong ae mah. Can biasa kuda bak. Pigawe sakieu berata. Kudu ngotongan catang sagala. Cacakan menuju ka mati mah dijual tah ka teh. Di dieu mah gini menisa incak-incak. Tewek oge pugu asal barnaker. Kai golongan ka kali dulu. Pamun di lemur urang mah tantu aing mah kina Allah. Aing nyawa anu malik aing leuweung Sumatera babari beunghar. Da geuning tingali. Mun harang malik kitu. Bapak! Naon deui? Tidak main! Tidak main! Antep geut. Urang malu, urang mah deui. Aku udah mau belum kemari, Bapak. Kita tadi ngelarang Teh Yanti. Cik atuh punya ikeuan. Tong ngalebetan. Buah kaum ruruntuyan ieu Eta kali kasukan teras naon? Uing nanya, dijawab Yanti. atuh da selain namanya teh lain-lain nyawa atuh nya teh dewek wae teh nyaho hisbah hiji kita teh kabeh kali ge make tiaras di tiaras teh tangan ada teu jauh beda ti roda kahirupan aya naik aya turun ya dewek mah tiba-tiba ngurus-ngurus di tiaras mending oge ngadu bergerak nyungkan itu siapa buah kaum ngumpat deh ngumpat Siapa? asa beuki panawai geuning sedari maju teh bah nya kan kitu siga teu denger sate ari keur mah teh codekana sarua we kelas urang-urang pugu ge karunya aneh pamarentah teh zaman pas itu berdiri nang nutang segregasi is kapan kertas sama dari yang naker itu tengah terakhir zaman sangsoi oh geus tengah poe geuning teh olot urang reulah mau jeung dahar lagi mah ayo ya kada yang pokok geus eueuh ayo
Nah, Duit, ada akang. oh duit. Cik. Saya belakang. Ayam 45 lembar. Ya, tambah nih. Sampur berapa? 4 genap. 47. 47. 48. 48. 50. Tanya Ira. Ini 50 lembar. Cik kalikan 20.000. 20.000. 1 juta. Duit euy. Eta penghasilan urang sadaya sabulan. Kadang ngajual sawit. Gede pan. Kalau tahu teh tiba 4 jutaan. Bu 4 bulan ge. Kabul eta motor teh. Acan tidak ada pengulakan. Begaran tira, begar. Ya, duit akang. Coba mun urang elehan, teu da sabar cicing di dieu. Lapur moal menang nanaon. Beli motor atuh akang. Tapi kamana meulina nya? Pan tempat cicing urang teh di diung puleung. Dis. Pulas Lembang. Kamari akan rapat di kantor unit pemukiman transmigrasi. Nah, sakedeung deui bakal aya jalan gede menuju ka kota. Jalan herang di aspal. Terus bakal aya listrik deui. Gila-gila, ieu tempat bakal jadi kota Ira. Syukur atuh akang. Ladang ribu 2 tahun teh keburu ka hasilna. Bisa nyieun imah. Gedong ke akang. Tangtu ba? Ye. Tahu kusakieu ari akang. Kabeh atuh. Ieu mah keur gemuk. Gemuk. Apaan gemuk mah geus tiga da itu pamarentah ari akang. Teh kudu meuli. Kan ieu geura. Amun. Ladang sawit bulan hareup duitna kabeh Ira. Ieu mah keur gemuk. Kadina atas sana. Para percaya itu teh. Kadina teh. Cicing. Moal. 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 Moal ih. Ih, mun kese penting. Terbaik. Cicing ieu mah keur gemuk. Kadina teh. Ah, cicing. Si akang. Sok, terima. Sok. Enggak cicing ih. Mah keur gemuk. Enggak. Ih. Darmaji. Renang ayo. Atuh ki membantu tepunang-punang acan. Ampura, wih, baru bisa punang-punang aja. Buku ayah jangan. Masih ingat, tidak ada kehidupan. Kawan masih kurang. Ayah naik. Ayah turun. Buah kaum ruruntuyan ieu. Eta kawi kaasup ka teras naon? Eta atuh dek mantenya no. Mun kitu mah geus aya di kadek. Barang datang ka dieu. Si orang mah gawe teh ukur ngalamun. Kata bosan. Geus 2 tahun kalau sudah semangat hirup. Dewek mah ning balik ka lembur. Uring ngali kuburan di astana. Geus tapi pikiran. Kayak kene awewe mah.
kudu keuyeung mah. Uing ini ka dieu rek aku payah. Da di umur ge kalau uing mah terus terima melarang. Uing teh geus rea anu korbankeun mah. Lembur pas jadi kolot lantarannya lagi desintegrasi. Tuh uing kekeh api-api jadi anak rumah bisa meluka dieu. Sepanjang mana dasar kawin mah, uing mau jajak penasaran mah. Teka hati kabunggulangan ku awewe nepikeun ka kituna. Yeuh, dewe kamari geus nyarita ka Mang Olot. Bida, bapana mah teu bisa memaksa. Kumaha anakna we. Jodoh mah teu usum atur ku kolot. Nya teu usum mah. Maka kudu sabaran. Hayang seuri ini jeung lagi. Unggal poe si lain moya. Panon nyaran terima Mang Olot. Inti puker moe sese. Jauh gawe. Begitu ge, teh kuring mah kerja. Kemana sih? Nyesek. Mana pun gawe. Alah, Sabarang kali selain kami punya nanti. Hah? Naon mah? Ngelamun wae, mana-mana. Sabarang kali tapi Priyanti. Delapan kali. Rasa apa sama aku? Mun geus 10 kali mereka mati. Sila ini sebenarnya istighfar. Kontol aku kowe kana raya. Nah, tinggal kalau sudah mau begitu lain. Heuh, tas teh deui atuh. Dewek mah tapi turu kali ge mah. Aku mah teh kudu disabaran. Sabaran ke maot. Halo. Tuhan Iman. Ah, Sep. Kunaon? Si Ira kamana nih? Oh, Marina. Kunaon eta di udah bangun? Wah, sidang ngaji ngamuk. Bari kabar-kabar bedog. Kami doa tadi budak. Mau pedang naon? Ayo mas jalan aja tadi nyala warna. Sidik bisa menjadi jelma kero. Kiraku. Kemarin masih kebenar naon? Mang bener deh mah. Tuh, bila catat belum catat. Geusnya, ayo buat
Reaan wegah keluar di imah. Mereka duduk catang. Mereka kebun sawit. Mereka urang kain mau kanaka. Siada majikan mengasihkan. Mangkani bari ngapa-ngapa betul. Sagar cepat, sagar kali. Buah kaum, buah kaum, ruruntuyan, iya, tak kawin, kasih kau jelas naon, wilayahnya, nah yang menjawab. Saya kabeh. Urang teh aya wasta. Nang bisa bicara saulu. Jangan bisa ngawal nih. Ipis kuring pisan. Nah, hasil lagi di lompat kolot. Maksud kuring mah, Pak. Mun urang hiji, sidang haji ge ngawanian. Lain tewak-tewak teh sidang haji mah geus kausah diberita saya. Apa pun sidang haji teh? Apa itu apa? Iya, euy. Baheula, basa keur aya di tanah Sunda. Sidang haji teh kudu sebenarnya beunah. Bahasa desa kurang kata kaleng, bahasa lompat baca mereka, bahasa ganti dia gaul. Harita, lahan tata yang dulu angar daripada Jaman ini, bukti rentai daripada di kurang kota. Bayar panjang, Ulahnya gede-gede dengan sehari-hari. Kita apa mah kalau di kubur di luar. Ayeuna urang sarena. fungsi hidup susah. Memang apa lu terus senang? Cuma tak kain mah, mau balik gaya oke. Yo, imah dewe kurek kugrung. Si Asep itu terus jadi kumpulan kurang. Terus ini mau nonton kayak gini tuh. Asa tuh keluar deui. Beli nyawa. Sejarah tuh. Kunaon panas dah bagi jadi olah. Kalau kayak gitu, cuma ada sejarahnya. Sidang majid deh, Pak. Ketika ngebantu anak pemajikanan, nak. Baheula, keluarga nama naon ka pulau ada umum. Tah, tidinya mimpi selasa teh. Ari nu karobatnya, pura-pura sabar mah, mata teh eling pikir. Kaciri berhari tabas namanya kami tidak langkah urang. Si kejam malingu.
Coba dirawat si RT. Mana si RT? Kasih si RT mah. Gening bahasa sejarah majerin ini transmigrasi. Apa tuh mau rekonan Pak RT? Kesabaran apa majina? Jangan nekat, sudah saya majina. Kalau bercerita mau si Darmaji kudu kaca bicara. Bisa kabur dengan dasar orang lembur. Kepung saraya. Banyak sudah siuran tuh. Nulis barang Pak. Ini bos. Keren di mah. Kamu nggak tahu barang saja. Gimana gambar apa? Aku takut. Teka hati. Nah, hanya pun bisa jadi kieu. Titi Laras tiba heula si Darmaji nanyakeun wae Titi Laras. Padahal naon hese nanya lampu urang di bejaan. Buah kaum ruruntuyan geni kawin eta naon akunya Titi Laras mah kaasup pelo atawa salendro gitu atawa bisa jadi itu make Titi Laras acan. Darmaji ya gitu watakna aja mas lemah bak siga kalangkang diudah lupa tidak gua cicing dikumahakeun si Darmaji Tidak akan diulang kereta yang bener. Ini gorengan karena acan. Ya gitu, kita tahu ucap siluman mah. Kepogo mancingna. Katoy yang mau ngira. Hirup mau pengabar gina. Tempota. Mata biru saraya. dan kita selain masuk awal ngomong teh masih ingat iya jalan pas mana jeung deui hade goreng hate bangsa urang fungsi grup bangsa sangat baik sakapeuing sakurang keur di lemah karu begini Si Darmaji oge sampai semua lanang. Amur si urang doakeun ku sararea muga-muga si Darmaji teh sing gacancakeun karunya Sampai bulan ini mah. Nada ongoy bebenang-benang. gitu wae beunangan mah Sarua pas batur. lain dewek mah ingat mulai si Darmaji geus 2 bulan tayang ratangna disokot di kebun teh ieu sing ka mana Jadi tumbal alas mayat-mayat bener mbah. Dia amuk gajah. Apa dia akan mau? Atau kamu tidak musirihnya? Maklum, jelma owa kenapa? Kamu mana bae pina? selain makanan dibakar dengan geni dewek makannya sian si Darmaji makin baik kok mulang perang kalas mayat-mayat mah lu gerak geni tukangin orang tukar kasih pegangan sama dirinya mah sasakna yang bener kecelakaan Kuing jadi kaduhung bah. Dari tadi tipu pura. Malah, aku pernah mandi uparan di kacageun. bener dia dari dewek mah yakin najan si Darmaji mau bedog mana nama melani nyari eta mah punya sinar mukul
ge. Nang dengan aku pacu we. Aneh oge. Pacu ujug langit. Ting aya malik. Ting pohon ngeundeun. Ada buat pacu kok. Pacu mah malah ujug-ujug beurkeun atuh bah. Apa lewat teh cerita si Eme? Selain hidup pacu sama kolot. Malah pengen umur sih datang. Abah, Allah, apa juga Abah? Dibawa si Allah ke kebun. Mak, kalau kami mati. Launan. Pak Juga teh, tadi bawa si Allah ke kebun. Mak, kalau kami mati. Tahu mana Mak? Tadi teh, mak tuh kebawa kasih Allah. Puput telat, Allah memang. Kacau imah. Ya gitu, pandasan api. Kasapa, ayo kena bola di tengah imah. Bari usapan betul memediam. Mata luas, buru-buru ini. Saha atau boleh teh? Nya sahabe, kamu lain nyanyi. Apa? Si om bakal berdua aja nak. Anak puput ini nyanyi teh. Iya si beja mah. Wah, nu kitu wae dipakean ya teh nih. Jadi betul gitu mah. Lain, tak lain. Eta, jika nukeun ka kandungan. Lain diributkeun apa? Nu makan anak teh sakanyaho. Apaan? Nyianti mah kebogaweun salaki. Heeh. Cilaka. Astagfirullahaladzim. Cilaka apa? Oh, woi. Sini kegereudeuh. Kira-kira 7 bulan untuk kandungan anak teh. Heeh. Tanya kumaha? Boro-boro. Non perlu nanya kemana itu hari Abah. Beneran ada Mak? Naon Abah? Yati Mak, bener tuh Mak. Nyakit pisan anu katanya kumaha mah. Jan. Wih, gini aja kepiyukan Mak. Kayak kangen sama Buki. Nya geus tong dipikiran aya Yati. Dulur-dulur, apa nih sebenarnya nyawa sana? Oke, iya kita harus sangat. Kayak julik aja kami. Kayak pantrangan aja pacaduan. Namun dia depan, bakal ayo olasna. Bukan pukul karena pembatuan. Bakal karasa aku saraya. Mata, nabarera, kan itu mais tebalem. Tiwas, cek apa hobi menjilaka. Tiwas kumaha? Alah, riungkeun, engke bade gunung ayu. Urang saraya, kudu jaga keselamatan. Enak banget.
Bahasa baik, aku orang ngerti. Hai, Dogan. Ini dia tuh alas banyak-banyak. Bah, aturan di mana ya orang yang kulit kawin atau dipateni? Bawa obat dapat apa boleh kan mah? Si lain nyaho negara lumut, nyaho kalangan kebun sawit dia mah. Dia kalembur, ada jalan baru. Karena tidak berpengalas. Sekitar datu. Baheula aya kejadian kos kieu. Aturan memang kitu pisan. Aya ampun ka hiji mah. Maung jeung gajah geus naranuk tah keluar. Amun datu pangalas teh beak ta sakabeh lembur. Apaan abah ge urut ku ilmu lain. Ukuran aku mau ngaku abah. Ilmu ngawur mah asal katainan ku abah. Mata sanai kopihan. Dikawinkeun atawa dipateni. Kajen dikawinkeun bae, Pak. Ulah. Si Nyai ulah dipateni. Ya, Allah. Ulah ngan boga waktu 7 poe keur nentukeun eta pilihan. Ayeuna abah rek nanya heula ka Yanti. Nyai, tari kamu kawinkeun, Pak. Salah kira. Dikawinkeun ku pugu pasawadana, Pak. Sok atuh Nyai, geura balaka. Jin saha Nyai ka poe kante. Bapikeun ka lampak lantaran karuhun. Sok, karetakeun ka Abah.
Salah di anak teh. Pulang sasa. Lupa. Punya sok tunjuk. Nah, si Nyai Ewo. Ya gitu, Pak. Isuk-isuk. Tapi ke ayeuna memang maghrib. Can balik, Pak. Geus teh ka mana-mana pan kurang teh anger teh kapanggih. Ya ka mana atuh si Nyai teh. Si Darmaji raratanana. Nyanti kabur. Asa beuki genjeleng wae. Teh yang di kebun sawit di eueuh bah. Sapoe bieu uing kabrukan yang Nyanti tetap angin karunya bah makanya ke kandungan nah tunggu abah penting singsieunan Dewek mah penting sieunang. Memang gitu pisan paru-paruna. Ayeuna teh malam katunjuk pan. Cilaka euy, cilaka. Urang tinggal ngati-ngati daun. Engke sasatoan di alas mayat-mayat bakalan bijil. Keun bijil mau ge. Asal si Nyai kapangi. Si Darmaji! Si Darmaji! Mahmud! Si Darmaji mendidikan aku makawong! Di mana tadi dok? Di pinggir alas! Bejan si Jena. Kurangnya masih sabar lo. Masih sabar lo. Iki apa?
Tapi kan kakian nasib cilain teh Sujang. Sapat darah biji maut dan mau sering rendah. Heng tayadang yang asap kalakah berteri. Tetambahkan teh cager-cager baik. Pemajikan dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru. Tapi terbalik deui. Teuing ngerolos ka mana bawa ngadon usaha di kota. Ngadon usaha di kota. Mangolot kalang lain. Kapling sawit dijual ka urang Batak. Manehna terus beberenges indit tidinya taya unangenan inditna. Taya unangenan inditna. Oh, bae minang pulang jengkul. Sapopoe nyembat-nyembat ngaran Yanti sakampung ngahulong di kebun sawit urus si Darmaji mawon. Urus si Darmaji mawon. Bahwirnya ada gugus kolot pisan. Kekuatan turun kaburuan-buruan acan. Gawena numpi di imah. Didinya taya punya horaratanana teuing ka mana. Taya punya horaratanana. Dan osiri diniga ke kupabasina. Nepi ka hiji mangsa daratang deui transmigran anyar. Tuluy bumetah di eta tempat. Iya Pak, perlu sawit. Oh, dibuat tahun per bulan bisa beli pasar. Pak, membuka lahan baru. Maksudnya kita membawa hutan Pak. Iya, baik. Kita bicarakan lagi nanti di dalam. Jadi adik pernah tinggal di sini? Benar, Pak. Sekitar 19 tahun yang lalu, saya pindah dari sini karena takut dibunuh. Dibunuh? Iya, Pak. Memangnya siapa yang acak? Namanya Asep. Asep? Iya.
Siapa Asep? Sebelum berangkat transmigrasi, saya teh pacaran Pak sama dia. Dia sudah punya istri, tapi saya tak peduli. Diam-diam, saya menjalin hubungan di sini sampai saya hamil. Dia menyuruh saya pulang ke Jawa karena takut Pak. Di sini tuh keadaannya sangat kacau. Dia mengantarkan saya ke Pekanbaru, tapi cuma sampai terminal. Katanya dia akan membuat siasat agar saya dianggap sudah mati. Lalu katanya dia akan menyusul saya ke Jawa. 19 tahun saya menunggu. 19 tahun Pak, saya menunggu. Dia tak kunjung datang Pak. Adik termasuk perempuan siap. Mengapa mau menunggu itu lama? Lebih sial lagi, di sini sudah tidak ada orang Sunda, apalagi yang namanya Asep. Sudah 10 tahun saja di kepala PT di sini, belum pernah mendengar nama Asep.